fi rojaba masa bana wabalina Ramadan. Mugi Gusti maparin kabarokahan kabeh dina sasi Rajab sareng Saban, sareng mugi Gusti ngadugikeun kana yuswa abdi dugi kana sasi Ramadan. Upami parantos dugi kana sasi Rajab, urang teh tos sok diemokeun kana peristiwa Isra Mi'raj. Ieu peristiwa Isra Mi'raj teh terjadina kaping 27 Rajab. Aya sababaraha rupi tujuan Isra Mi'raj. Kahiji nyaeta Isra Mi'raj teh tujuanana teh kanggo ngahibur junjunan. Dina waktos harita disebatna teh Amul Huzni. Hartosna Amul Huzni teh taun kaprihatinan. Junjunan dikantunkeun ku garwana Siti Khadijah, teras dikantunkeun ku pamana eta Abu Thalib. Anu mana eta dua jalmi teh naon jalmi anu paling dipika cinta ku junjunan. Sareng deui paling ngabela ka junjunan. Siti Khadijah ngabela dina segi materina, harta bandana diangge perjuangan Rasulullah. Atuh pamana Abi Thalib dina segi moralna, sehingga jalmi anu bade ngaganggu ka Kangjeng Nabi teh pangpayuna dibela ku Abi Thalib. Tah dina waktos taun harita kedua jalmi eta dikantunkeun ngaros sedih. Nya ku Allah dihibur ku Isra Mi'raj teh. Tapi sanes tamasya sapotos urang, tapi Nabi mah dugikeun ka naek ka langit ngapung. Ngapung ngawang-ngawang Mi'raj. Dugi ka Sidratul Muntaha, dugi ka Rok-Rok Al-Mustawa. Nu kadua bahwa Isra Mi'raj teh tujuanana kanggo naon? Linuriyahu min ayatina. Kanggo nemongkeun tanda-tanda kakawasan Allah. Allah teh maha kawasa. Teu kumaha kawasa Allah. Sanes kawasa deui maha kawasa. Bagi kawasa mah biasa, tapi maha kawasa. Pan diurang aya guru aya maha guru, berarti maha guru mah di atas guru. Ta Allah teh maha kawasa. Teu kumaha kawasa Allah ditemongkeun di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Jarak tempuhna upami di etan 2 kalieun Pulau Jawa. Jadi tebih itu. Sanes anu kurang teh ka Bandung, sanes ti dieu ka Surabaya sanes. Upami di etan Pulau Jawa 2 kalieun Pulau Jawa. Sehingga urang Mekah bade ka Palestina teh 3 sasi uih teh bari ngange ontak. Tapi ku Kangjeng Nabi mah sakolepat. Ngan ukur sakicep ku Kangjeng Nabi mah teu sadinten tapi lain-lain sebagian daripada malam. Berarti sebagian daripada malam mah henteu pul sadayana tinggal witan maghrib tabuh genep dugikeun ka tabuh genep deui dan lamun oge sebagian daripada malam. Gitu. Sebagian mah saketik. Upami 10, bagian dari 10 teh mungkin 2, mungkin 3, mungkin 4 teu pul 10. Upami dietang wengi sabaraha jam? Dietang wengi mah tinggal witan jam 6 dugikeun ka jam 5. Berarti mengukur sabaraha jam? 11 jam. Tah berarti sebagian mah mungkin wae 3 jam, mungkin wae 4 jam. Ya. Cenah subuh teh parantos aya di tempat Nabi teh. Sanes ngukur ka Masjidil Aqsa tapi dugi ka langit ka-7. Dilalui ku Nabi. Kalayan waktos anu sakedap netra. Tah ieu teh nemongkeun ka kawasan Allah. Allah mah maha kawasa. Jadi kamu urang oge ulah aya bahasa jauh tanah ka langit abdi mah ampun Allah tos berkehendak mah ku kawasa Allah. Gampangin segala rupi oge. Itu. Da Allah mah maha kawasa. Ngayakeun tina eueuh jadi aya gampang. Eueuhkeun tina eueuh tina aya jadi eueuh. Naon ngabeungharkeun jalma fakir jadi beunghar maha kawasa Allah. Makirkeun jalma beunghar jadi fakir da Allah mah maha kawasa gitu. Jadi Allah itu maha kawasa segala-galanya gitu. Sagala rupi Allah mah ulah cangcaya kana kakawasaan Gusti Allah gitu. Tah kadua kamu nembongkeun kakawasaan Gusti Allah. Isra Mi'raj teh gitu. Nu katilu kanggo naon? Isra Mi'raj teh kanggo
nampi parentah salat nu 5 waktos. Nu 5 waktos teh kawit nama 50 waktu kan. Tapi dikirangan deui gitu. Dugikeun ka junjunan unjukkan ka Allah Rabbul Alamin ya Allah moal kieuteun 50 waktu mah kirangan jadi 40. Wih deui kirangan deui unjukkan ka Allah tos 5 kali mah junjunan teh isieun dah. Gitu 5 wangsulan unjukkan ka Allah. 5 waktos mah ku abdi bade dilaksanakeun isieun upami ayeuna unjukkan deui ka Allah. Mangga ulun suping paling ieu nya eta. Majeng we mangga majeng tiis semua teu amparan. Lajeng. Tawar gewargi jadi perintah salat nu 5 waktos teh ieu teh perintah yang sangat istimewa. Upami perintah nu sanes mah Kangjeng Nabi teh henteu dipanggil ku Allah. Tapi atas wahyu. Upami Kangjeng Nabi diparentahkeun zakat ti Allah teh ka malaikat Jibril, dari Jibril disampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Mangga lagi. Upami parentah puasa sami ti Allah lungsur ka malaikat Jibril, ti malaikat Jibril didugikeun ka Kangjeng Nabi. Eta prosesna teh kitu. Jadi semua ibadah nu dilakukeun ku urang teh prosesna teh atas wahyu. Tapi upami salat padahal henteu di ka malaikat Jibril langsungnya Nabi teh dipanggil Nabi ka Masjidil Aqsa, ti Masjidil Aqsa siap kaluhur naik dugikeun ka Sidratul Muntaha papayun-payun sareng Allah. Kumaha ngaoskeun salamna tahiyatna kahormatan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Nu sok diaoskeun ku urang dengan tahiyat. Tah eta teh awasan tahiyat salam kehormatan ketika Isra. Teras deui Allah teh ngaoskeun salam, assalamu alaika ayyuhan nabi, wahai nabi, keselamatan bagimu nabi. Tapi Kangjeng Nabi teh pan emoteun ka umatna. Teh kitu ngawalar Nabi, assalamu alaina wa ala ibadillahi. Sanes kamu abdi wae Gusti, kamu hamba-hamba Allah anu saleh. Salam teh keselamatan teh. Tapa payung-payung sareng Allah sabadana kitu. Saur Allah diparentahkeun keur anjeun jeung umat anjeun nyaeta salat. Jadi naon hasil tina Isra Mi'raj teh salat. Betapa pentingna salat sehingga langsung Kangjeng Nabi dipanggil ku Allah Rabbul Alamin. Istimewa salat. Sok sanaos jalmi cek pariposna pedegong segala dia. Salat we laksanakeun. Insyaallah bakal aya kauntungan. Tapi jalmi rajin ibadah nu sejenna tapi teu salat we atos ngaleng-leong amal nu sanes. Magi nempelna kana salat teh gitu. Tihangna upami dina bumi mah. As-sholatu imaduddin, salat teh tihangna agama. Upami hiji bangunan teh tihang nya roboh. Gitu. Dina agama oge sami. Salat mah ulah duikeun ka dikantunkeun kade. Ulah asa maneh kieu saur urang teh saupamina kieu lah. Abi macan tiasa bener dina kalakuan moal salat isin salat teh ulah. Salat mah kawajiban. Masalah naon bener jeung heuteuna nyarenkeun mah eta mah ka Allah ditampi jeung heuteuna mah kitu. Urang mah ala kadar darmaning parentah, darmaning ibadah. Salat teh dharma diparentahkeun. Dharma ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Abdi mah salat teh teu biasa husu mending we teu salat tak ulah. Da ari kahusuan dina salat teh tidak termasuk rukun. Jadi teu termasuk rukun salat. Henteu husu oge janten salat mah. Jadi ulah gaduh tekad bahwa urang upami teu husu teu jadi salatna janten salatna mah gitu. Da upami husu kalebetkeun rukun salat da atuh repot. Nu teu husu moal sah salatna. Sedengkeun ari urang salat teh kadang husu kadang henteu. Nu mawi salat mah laksanakeun we teras keureuh ku urang. Sabab jalmi sakumaha bedegongna lamun salat insyaallah bakal beruntung.
Tapi jalmi rajin ibadah nu sanesna henteu salat maka bakal rugi saleh. Muka obat eta peristiwa Isra Mi'raj teh tujuanna teh kanggo nguji keimanan jalmi bade percaya atau nabi teh. Waktu sarita kan aya anu pangpayuna percanten mah Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ge kami mah leuwih ti kitu ka Kangjeng Nabi Muhammad, kami mah leuwih percaya. Kami percaya surah Abu Bakar matak di pasien gelar as-siddiq. As-siddiq teh yang membenarkan. Tapi aya jalmi nu tadina iman kemudian saatosna Nabi Isra Mi'raj janten anjeunna balik janten teu percaya ka Nabi teh iman kaduhu kudu iman ka Muhammad ena ngabohong Muhammad teh geus naik ka langit sagala geus di Sidratul Muntaha geus di Masjidil Aqsa Muhammad teh bareng ngimpi tapi meni dibeja-beja kaduhu Muhammad teh kami kudu kau iman kanu tukang bohong sangkiana teh bohong Nabi teh Isra Mi'raj teh padahal sanes bohong tapi nyata sabab ku Allah dina surah Bani Israil gitu Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram awitan oke ngaoskeun tasbih teh naon memahasucikan Allah benar adanya mual bohong Allah mah mual sulaya gitu. Jadi kalau orang kumaha urang mah pasti percaya jalmi nu iman tapi aya jalmi nu teu percaya teu acan sah iman Islam. Naon sababna? Sabab lamun jalmi teu percaya kana Isra Mi'raj berarti sami sareng teu percaya kana Quran gitu. Da Allah tos ngadawuhna. Dumawi ieu tah peristiwa Isra Mi'raj teh peristiwa anu di luar jangkauan otak manusia disebutna khawarikun lil adat keluar tina kebiasaan. Tapi wajib diimankeun sabab lungsurna ti Nabi upami ti Nabi mah mukjizat. Aya Nabi Allah teh nu tiasa ngalungkeun iteuk janten oray saha Nabi Musa. Aya deui nu tiasa mulah lautan ku iteukna saha eta Nabi Musa. Aya deui Nabi Allah anu tiasa ngadamangkeun anu lolong diusap janten naon janten bunta deui Nabi saha Nabi Isa. Aya nu tiasa ngahirupkeun anu maot diusap janten eta naon gugah deui nu maot teh janten hidup deui saha Nabi Isa. Tah itu Nabi Allah mukjizat itu tong aneh kan Nabi Allah mah seueur mukjizat anu keluar di jangkauan otak manusia. Ieu teh mukjizat para nabi, para rasul. Teu kahartos we ku otak urang mah kan wajib dipercayai. Apa Nabi Musa oge kitu. Eta Nabi Isa ngon ngahudangkeun jalmi nu maot teh kumaha cenah di ku buntut sapi ditengelkeun gitu janten gugah deui sabadana aya naon berbagai fitnah nu terjadi aya nu dibunuh teh asal Nabi Musa teangan we naon hiji naon sapi anu warnana teh koneng emas can dipake ngawuluku teu kolot teuing teu ngora teuing pilarian ternyata menak ti murang kali yatim dipeser oge kalayan harga anu habis satos kitu dipuncit teras dicanak ieu nana di gebukeun kitu janten gugah deui jalmi nu maot teh dibunuh teh ditaros saha ngabunuh anjeun kipulan urang anu gitu satosna kitu maka jelas itu pembunuhna maka janten teu aya fitnah deui saling memfitnah di kalangan Bani Israil waktu sarita. Wargi-wargi sadaya nu ka Allah dimulyakeun. Ieu mah panginten ngapungkeun we sasih Rajabnya gitu Rajaban urang sadayana di pantempatan. Upami panginten ngaos dina sasih Rajab teu ngabahas Rajab teh asa kumaha lebar kitu nya. Argi urang momentumna sasih Rajab. Mudah-mudahan sadayana sing kabagean barokah sasih Rajab. Amin ya rabbal Allahumma barik lana fi Rajabah wa sya'bana wa balighna Ramadhana. Urang ngaoskeun doa sasih Rajab mangga.
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balina Ramadana wa hasil maqasidana ieu sadaya jamaah doana mugi ijabah rizkina mugi barokah mautna husnul khotimah Allahumma barik lana fi Rajab wa balina Ramadana wa hasil maqasidana Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wargi-wargi sadaya nu ku Allah dimuliakeun rupina tausiah mah dicekakeun sakitu bae hubungan sareng sasi Rajab sareng Isra Mi'raj. Mudah-mudahan sanasing parajang yuswa barokah rezeki tebih balahi biasa paposna aya di lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hatur nuhun kasadayana buparatos kasar rumpaheun pesantren Gunung Supu nanya sareng leueur kitu nya panginten ayeuna mah mohon dihaturanan bae aya tuangan 10 panen hoyong teh karaosan kusadayana oke ngaduakeun ka ieu pun anak mudah-mudahan sing janten barangkali anu saleh sing ningali sehat teh ku Allah Subhanahu wa taala. Hatur nuhun oke siaran Munal Channel biasa dibuka ku ibu sadayana siaran dakwah di Munal Channel. Sok biasa di Munal Channel teh nyata ngaliput karena bidang dakwah pengajian mudah-mudahan sukses selalu Munal Channel. Wargi-wargi muka Allah dimuliakeun kurang sasarangan we ka Allah ari ngaos mah da tiap minggonnya ayeuna mah hoyong kitu we karaos di sadayana. Kurang sasarangan mah ngadoa ka Allah Allahumma shalli wa sallim wa barik amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimis sultanik. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah ya farijal hammi wa ya kashifal gham wa ya man bi abdi yaghfir yarham ya dafi'al bala ya Allah ya dafi'al bala ya Rahman ya dafi'al bala ya Rahim. Allahumma ij'al jami' auladana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil zair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah bi barakati ummil Qur'an al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sakitu al-qabiatun ila salam kumpu bi'adun
saya tuntunah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.